Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu mulia kalih bagja. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui. Mugi bae urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Kalayan salamina urang kalih kulawargi urang sadaya. Dipaparin kasehatan lahir kalih batin. Anu disarengan ku rahmat kalih karidon Allah subhanahu wa ta'ala. Sareng oge tiasa lulus banglus dina sagala rupi padamelan urang anu sae. Oge dipaparin ku kersana Gusti nu maha welas nu maha asih. Rizki anu halal kalawan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi nu mulia kalih bagja. Insyaallah dina dinten ieu maksad bade neraskeun deui hiji jejer carios anu mangrupi roman silat Sunda. Carios judulna Jaka Santang. Serial Jaka Santang mangrupi roman silat Sunda anu dikarang ku kersana Bapak S. Sukandar. Kalayan kantos dipedalkeun ku penerbit Caringin Kota Bandung tahun 1868 dugi ka tahun 1872 wargi. Jaka Santang mangrupi putra Andi si Buntung Jago Tutugan anu panginten parantos kauninga ku para wargi sadaya. Janten serial Jaka Santang teh wargi mangrupi terasan tina serial si Buntung Jago Tutugan anu dua eta buku teh sami-sami dikarang ku Bapak S. Sukandar nu kagungan jujuluk ateuna pilalandian Superman. Para wargi anu mulia, Jaka Santang bagian nu ka-48. Wargi dina bagian sateacana parantos di dongengkeun. Wireh lalakon Jaka Santang masih ngumbara di wewengkon Paguron Payahya di Samarang, Garut. Jaka Santang saparakanca nyaeta Sidik Permana sareng Mang Medi masih terus-terusan ngabantuan ka banda sabaturna murid-murid Payahya jenatna nyaeta seja ngarengsekeun pasualan Rajapati Payahya nu sasatna pupuhu Paguron. Dina bagian ka-48 parantos diuningakeun wargi. Wireh Pajaya didakwa ku Jaka Santang sabaturna. Kumargi sakitu Pajaya dijaga kalawan rapi ku hiji jajagaan anu kacida talitinaker titenaker anu dilaksanakeun ku para murid Paguron anu dikokolotan ku banda kalawan dijajaran ku Mang Medi. Tapi wargi dina hiji waktos kacaturkeun yen pawahidi anu disebat sebagi dulur sapaguruan Pajaya kalawan dibantuan ku si Karun sabalad-balad geus hasil ngajorag ka Paguron Payahya. Tapi pikeun pawahidi sabatur-batur mah eta kalakuan manehna teh sasat nama nguntuk nguyuk naker ka Jaka Santang sabatur-batur. Ari lantaran nama wargi masing balad pawahidi jumlahna 8 urang nu ngajorag ka Paguron Payahya tapi lantaran aya 3 jawara anu asalna ti wewengkon leles di dinya harita ngajagaan
salapan jalma kabeh pada malaburu ti pakalangan lantaran teu kuateun nyangga wewesen jawara-jawara teurah wewengkon Cipancar jeung Cipancar di bawahan leles Garut. Sumangga wargi wilujeng midamel pada melang kalayan mugia dipaparin kalancaran kabarokahan kariduan Allah sinareng kasalamatan. Mudah-mudahan bae anu dicarioskeun ieu dijantenkeun salah sawios bahan kanggo ngabeberah mamanahan urang sadaya. Oge aya sakedik seueurna wargi anu tiasa dicandakan kanggo bahan pendidikan akhlak urang sadaya oge palaputra urang sadaya di bumi. Sim kuring Kang Asep saparakan cati cahaya ilmu dongengsunda.com sejananggakeun ka para wargi mugia bae tiasa ngigumakeun. Para wargi nu mulia kalibagya, sanggeus pawahidi jeung sikarun sabalad-balad jadi ngomplot ngabalad nu saterusna mah manehna teh arindit ngajorag ka paguron payahya di Samarang. Tapi jaka santang saparakan sarta anak muridna payahya di paguron teh maranehna salawasna pada tatan-tatan sayaga nyaeta ngalaksanakeun pancen jaga nu memang geus ngabaku ti baheula keneh. Atuh wargi barang pawahidi katut sikarun sabalad-balad daratan deuk ngajorag maranehna geuwat pada tatan-tatan sayaga nyaeta pikeun ngajaga paguron utamana mah nyaeta ngamankeun Nyi Lasmana katut Nyi Mursia bisi diiwat ku pajaya sabalad-balad. Dina derna patelak estu ragotna keluargi masing-masing pihak angkeuhanna mah hayang arunggul, tapi kusabab pihak paguron dibantuan ku Jaka Santang jeung oge kalayan tandangna sidik permana katut Mang Medi ngabantuan banda sabaturna. Pihak pajaya jeung pawahidi teh eleh jajaten katut wawesen anu antuk nama rombongan atawa komplotan jalma jahat teh kalabur ti pakalangan kitu oge si Sentot sarua jeung pajaya patutur-tutur mabur ti pakalangan. Anu saterusna mah dina hiji poe wargi kurunyung pajenar datang ka paguron payahya deuk nyawalakeun pasualan utama paguron ngeunaan Rajapati pupuhu eta paguron. Sanggeus beres babadamian tuluy bae durder ngalobrol nu pajenar teh terus bae nelek-nelek sarta loba tumanya ka sidik permana wargi. Saha cenah eta jajaka teh nu kasep ngalempereng koneng lir ibarat dewa kamajaya badi sarua jeung Jaka Santang. Jeung saha cenah sepuh-sepuhna sidik permana teh. Sanggeus kanyahoan mah yen tetela sidik permana teh tayalian putu Jawara Tulen nu ngaranna Pagumilar atuh mangkin mutuh regregna pajenar teh
sakumaha kajaka santang nu kolotna teh sarua bae duanana pada tacan pernah pangdi oge pajenar teh kaduanana geus nganggap mitra sajati. Utama nama sapeda meureun pada nu sok bebela karahayat, bebela karena bebeneran jeung ngajegkeun keadilan. Para wargi nu mulia kalibagya, anu tadi nama maksud pajenar miang ka paguron jenatna payahya teh lantaran sasatna katalatahan cenah aya anak murid payahya almarhum nu neangan ka pajenar nalika manehanana indit anjang sono ka murid-muridna nu aya di wewengkon Cikajang Garut. Kacaturkeun sadatangna pajenar teh ka paguron jenatna payahya anu memang maksudna deuk ngahukuman pajaya wargi. Sasatna manehna hanjakakeun pisan sabab lapur cenah. Maksud deuk ngahukuman pajaya teh teu kalaksanakeun lantaran sasatna manehna geus bisa kabur pajaya teh. Malah cenah jadi ngahiji pisan jeung komplotan si karun. Katut komplotan pawahidi ti puncak cae anu cenah mah batur sapaguruanana pajaya. Wargi anu mulia, dina datangna pajenar ka Puguron Samarang nya teu kira-kira matak ngabungahkeun oge ka pangeussi paguron mah. Kalawan oge dibarung ku matak hareunegna keur jaka santang jeung keur banda teh manghajakalkeun cenah lamun marangan pajaya aya mah tangtu pasoalan jenatna payahya teh bisa diputuskeun ku pajenar. Pajenar anu satuluyna mangan ukur bisa mapatahan nyaeta ka banda jeung ka jaka santang nu sasatna ngawakilan murid-muridna payahya. Yen cenah ti mimiti ayeuna mah nu ngarasa warga paguron atawa nu ngarasa tanggung jawab kana paguron katut pangeusina kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Lantaran bisi pajaya sabaturna baralik deui ngajorag ka maranehanana mangka-mangka ayeuna mah apan pajaya teh geus ngahiji jeung komplotan pawahidi anu tindak tandukna geus katitenan ku pajaya teh manehanana mah geus kaonarkeun geus sohor yen pawahidi teh lain jalma anu bener. Wayahna yang banda oge yang santang aranjeun teh hidup duaan nu sasatna narima wasiat ti jenatna Ki Yahya. Aranjeun minangka nu dipakolot atawa dipikakolot di ieu paguron teh ulah deuk kagoknya bebela boh ka paguron boh ka ahli warisna nyaeta Neng Lasmana. Anu dimaksud ku bapa teh bapa salaku wawakil ti kolot nyanyi Lasmana oge wawakil ti jenatna Ki Yahya deuk mentes damel ka hidup duaan jagaan ieu paguron bisi Ki Jaya sabaturna baralik deui ka dieu peupeujeuh sing pada taki-taki tatan-tatan ngajaga keamanan paguron pan gawe baku yang banda oge kadepoho wawangunanana magehan tulak jeung sajabana bisi aya bancang pakewu nu diantarana
dilantarankeun ku Ki Jaya panan sabatur-batur. Teges nama kieu jalu sing caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket ulah deuk talobeh kana ieu paguron katut pangeusina. Tah kitu kumaha kira-kirana Jang Banda Jang Santang. Pajenar mapatahan ka Banda katut Jaka Santang anu satuluy nama nanyakeun kasanggupana ti Banda jeung Jaka Santang. Sumuhun mangga Pajenar tangtos ku abdi sabatur-batur nyata sareng rencangan abdi oge kalayan dibantos ku Kang Santang. Insyaallah Pak pasti sadaya piwajang ti Bapa bade diperhatuskeun pisan moal mamorekeun ku abdi sabatur-batur. Banda bari ngareret manehna ka Jaka Santang. Sadaya piwajang Bapa kalih panten anu diantarana dipasihkeun ka jisim abdi. Insyaallah tangtos ku abdi diestokeun pisan. Ku abdi oge ku wargi-wargi abdi ti lembur. Nyaeta teu aya sanes sejak ngabantos Kang Banda Pajenar. Sareng rerencanganana Jaka Santang bari ret ka Mang Medi oge ka Sidik Permana. Wah syukur tah itu. Nuhun jalu nuhun. Kacida bunga na Bapa teh ari hidup geus ngalarti mah. Da ari Bapa mah lain teu hayang tetep tumetep di dieu teh. Sasatna jalma nu katalian gawe teu bisa matu. Sedengkeun ari amanatna Ki Yahya pan wajib ku urang dijaga sumawona ieu perkara teh ku nambah-nambah balad-baladna Ki Jaya jadi rea patula patalina jeung perkara nu sejen jalu. Maksud Bapa teh jadi loba jungjang karuatna rea rambat kamalenana rea kaditu kadieuna. Terus deui ari perkara Nyi Mursia kumaha Jang Banda. Pajenar manehna nanyakeun perkara Nyi Mursia nyaeta indung terena Nyi Lasmana. Bari rek manehna ka Banda. Sementawis mah di bumina payah ya bae sareng Nyi Lasmana Pajenar. Banda ngawalonan. Ari cek Bapa mah mending sina nuturkeun jadi adina bae Jang. Nyaeta mandor kardi. Pan manehna mah jadi mandor di kontrak teh Sumbadra di deket Gunung Papandayan. Lain deuk ngajurung laku Bapa mah tapi pan kitu kuduna. Lantaran kieu jalu ari tetep manehna di dieu mah kurang hade. Da meureun moal aya nu ngakuran leuy. Pajenar bari ngareret ka Nyi Lasmana nu keur tungkul wargi. Dan memang salawasna Pajenar ulah boro hayang ngakuran lah ka jelema siga kitu patut mah. Mohon Pak lah. Saya nama sing ingkah bae Pak. Banda nyelengkeun ngebrehkeun ka cucugna ka Nyi Mursia. Ulah. Ari kitu-kitu teh mah ulah jalu. Sabab dinten teu oge manehna teh bojo Ki Yahya indung kawalon ti Nyi Lasmana. Pajenar bari ngareret deui ka Nyi Lasmana nu masih tungkul sasatna ngupingkeun piwajang ti Pajenar. Yo ari cek Bapa mah mending sina indit bae jalu. Nyaeta nuturkeun lanceukna leuwih hade kitu jalu cek Bapa mah. Punten Pak. Sesah jika nama numutkeun si abdi mah Pak. Jaka Santang manehna ngasongkeun hiji pamanggi.
Oh, yang santang, susah kumaha anu dimaksud ku jalur teh. Panjenengan nanyakeun naon kasusah jaka santang. Abot, Pak. Abot dina ngalaksanakeunana rancang urang sapertos kitu teh. Jaka santang ngajawaban naon sababna pang susah ngalaksanakeunana. Ayo rupi abotna kumaha yang santang. Panjenengan nanyakeun deui. Muhun abot nama iya Pak teu benten ting usir gitu Pak. Abot lah urang kanggo ngedalkeunana sasatna pan dinten teh kita disaur Bapak anjeunna teh nyaeta Nyi Mursiah Bu Mursiah pan panginten garwana apa ya Ibu kawalona nyeng Lasmana gitu Pak. Jaka santang nerangkeun ku kitu teh amat teu naon santang malah pikeun manehna mah meureun mending ini tinimbang cicing di dieu mah nu matak cek rasa bapa mah mending dianturkeun bae ka kontrak Sumbadra don sing nuturkeun lanceukna usaha bae nu nganterkeun marangan nama bari sakalian panggihan adi Bapak Pituin di ditu. Aya gitu. Aya di itu. Adi Bapak tegas nyatana nu jadi mandor besar. Pajayan rangkeun yen cenah ngabogaan Adi Pituin nu jadi mandor besar nu tangtuna bae luhureun mandor Kardi. Baru saha menawi jenengan apa? Jaka santang manehna kaget oge yen panjenengan teh ngabogaan Adi nu jadi mandor besar. Kinata ngaranna mah di Bapak teh yang santang. Tah gini Kang Bana. So Kang Bana geura rarancang lah kumaha carana nganturkeun Ibu Mursiah nyanggakeun bae kana aya di darieu lah. Da ari kuring mah Kang Bana ngan sakadar ngabantuan atuh dieu teh. Jaka santang manehna handap asor kacida wargi padahal manehna teh nu meunang wasiat ti Payahya. Jaka santang bari ngareret ka banda nyalitana teh. Mohon Kang Santang kayak atuh kuring bade-bade miheur jeung Nyi Elas mohon. Banda nyarita bari ngareret ka Nyi Lasmana wargi. Anu cita tadi oge ngabandungan bari ngeluk bae tungkul sarta ramo-ramona ngagaromel kana samaksa heulai. Para wargi anu mulia kalih bagja beres babadamian tuluy bae ngalobrol ngaleur ngidul bari ngarasakeun ngeunahna citehane beunangna Nyi Lasmana nu dibantuan ku Mang Medi kaprek-keprek di dapur wargi. Malah sanggeus Mang Medi di dapur mah cenah ceuk Mang Medi ka Nyi Lasmana teh keun wae ku Mamang sagala pagawean dapur oge ditangkes. Kitu nama wargi teu kudu heran lamun Mang Medi bisa kaprak-keprek di dapur siga ibu rumah tangga. Margi dina cariyos si Buntung jago tutukan panan tos sering disaurkeun. Yen Mang Medi mah atau napi disebat si Medi dina si Buntung jago tutukan punten. Estuning lamun aya tamu anu sumping kabumina Aki Musani waktos nuju aya keneh ditambak baya nyaguat we Mang Medi mah ka dapur naheur cai heula geus naheur cai ditingali tamu jumlahna sabaha terus manehna ngisikan beas nyangu kaprek-keprek di dapur sangu asak deungeunna nyampak tamu beres atuh brak taruang biasana kitu wargi. Nu matak ieu teh heran di paguron Payahya oge nu kaprek-keprek di dapur teh estuning Mang Medi jalma nu sagala bisa.
Para wargi anu mulia, nu satuluy nama dek bae ngalobrol bangun rarasepenaker pogot naker ngarobrol nate lain ukur kakalele ka kidul wargi. Pajenar tetelepek nyaritakeun hal ihwalna Sidik Permana. Pajenar teh katajieun pisan ti salian ka Jaka Santang teh katajieun oge ku Sidik Permana. Anaheg teh kumanehna dikorehkan. Dikorehan hulu wutona atawa pancakakina wargi. Pajenar ngajenghok mana horeng cenah. Ieu jajaka nu ngaranna Sidik Permana teh tetela incuna hiji jawara tulen nu namina Pagumilar nu waktu bareto pernah oge manehna ngumbara ka wewengkon Pagiulan nyaeta ka komplek atawa ka kontrak karet Miramare PTPN 8 anu pikeun manehanana mah nyaeta Pajenar ngaran Gumilar teh geus teu bireug deui. Sanajan bener can kungsi jonghok oge manehna teh da puguh ari wawangiana mah direkembang geus kaanginkeun tibeh ditu kene. Ke jalu yang santang. Ari ti lembur teh sareng ieu baraya duaannya jeung anu di dapur tadi. Pajenar tumanya ka Jaka Santang. Sumuhun Pak duaan menyarangan abdi teh ieu pun paman Mang Medi nu tadi keprak-keprak di dapur sareng ieu pun adi Sidik Permana Pak. Jaka Santang bari ret ka dapur ka Mang Medi katut ka Sidik Permana. Nuhun atuh ke ari Rama jang Sidik saha sareng ti palih mana ti lelesna. Pajenar tetelepek ka Sidik Permana. Pun Bapak mah jenengan teh Abah Wijana Pak. Abdi ti Palis Cicapar bawahan Kapait tetepi ti Gadog atau napi ti Cigasti nu aya perguruan silat nu kumaha darga teh apa Sidik Permana ngajelaskeun kalawan pertela. Abah Wijana Pak Wijana ke kasep ari tuang eyang atanapi aki hidup saha jenenganna manawi Bapak kenal. Pajenar terus-terusan nanya ka Sidik Permana. Upami pun aki mah Pak jenenganna teh manawi percanten Aki Gumilar Pak. Sidik Permana nanya ngajawab kalawan dari anaker. Pak Gumilar. Gusti nuhun Gusti putra putu Pak Gumilar jang Sidik teh syukur kasep kalintang nuhuna anjeunna sanajan can kantos pendak jeung Bapak oge geus asa mitra dalit Bapak bae jalu sapertos kalamana yang santang bae Bapak Andi upama kitu mah Abah hidup teh lamun teu salah mah anu lelah si Ruyung Kaung uja muhun. Pajenar satuluy nama nanyakeun bapakna Sidik Permana. Rupina sumuhun Pak saur balarean muhun si Ruyung Kaung Abah Wijana teh. Walon Sidik Permana bari tetep manehna mah handap asor wargi. Syukur bagja kamanyangan yang Sidik Permana yang santang ku hidup tuturkeun sagala rupi pidamelan hancengan tuang rama aranjeun teh pan aya paribasa bageur teng manuk teng anak merak kukuncungan insyaallah haridep ge tangtos bakal ginuluran bagja menangkeun teurah-teurah jawara anu tulen. Mudah-mudahan anjeun oge duaan bisa nuturkeun tapak lacak bapak-bapak abah-abah hideung nuhun bageur.
pajenar manehna kacida bunga heunana. Bunga pajenar lain dikieuna. Bunga kagiri-giri saur paripaosna wargi. Bunga amarwata suta atawa marwata suta bunga nutaya papadana. Lantaran ari sekeselel gumilar teh sarta andi si buntung jago tutugan teh nyatana tindak tandukna lengkah paripolahna sarta talajakna anu kabandungan ku balarea katutilina. Tetela mata kreueus matak bunga lantaran nyata-nyata teu mempar tina tincakeun satria utama, satria nu sacanggeun bageus sagolek pangkek lagi-lagi tolanang jagat nusok bebela karena bener jeung keadilan kata mah pinter wanter rucita bujangga dina harti nya pinter nya wanian karena bebeneran nya sagala bisa nya luhur ilmu panemuna wargi. Para wargi anu mulia kalih bagja tungtung nama pajenar ngarasa sugema pisan jeung regreg page utama nama kanyilas manah nu sasatna katunggaraan ditinggal kun jadi kolotnya eta bapakna Payahya sesepuh paguron. Ayeuna mah jadi tambah regreg page jeung sugema lantaran nu ngadekeng nyilas manah jeung paguron ditinggal Payahya teh sasatna aya 3 jalma ti lembur sejen anu 2 tina 3 diantarana nyaeta 2 jajaka jawara ngora teurah-teurah jawara tulen nu geus kakoncara kana kadijayaan jeung sok tutulung ka papada manusa utamana mah karahayat nu katindes ku sejen katindes ku jalma-jalma nu boga rasa mokaha boga rasa dijaya boga rasa pangtangguhna panghebatna nya jawara-jawara siga andi si buntung jago tutugan jeung gumilar eta nu bakal bebela ka rahayat leutik nu katiderasa nu meunang katunggaraan supaya diselametkeun tina sagala pancabahla sareng pancabaya wargi supaya bisa ajeng bebeneran jeung keadilan. Para wargi anu mulia kalih bagja rupina bagian anu ka 48 carios silat atanapi roman silat Sunda anu judulna Jaka Santang bagian ka 48 kalayan dikarang ku Bapak S. Sukandar salah sawios pangarang anu kasohor di Tatar Pasundan Jawa Barat sarta oge kasohor cenah bapak-bapak ibu-ibu wargi-wargi anjeunna teh kasohor hiji pendekar hiji jawara nu uninga kana ilmu silat malih mah cenah anjeunna teh tos ngagaduhan predikat pendekar dina pentas silat Indonesia nyaeta hiji predikat anu kalebet pangluhurna wargi dina tahapan-tahapan kemampuan ilmu silat. Rupina sakitu nu kapihatur para wargi sadaya mudah-mudahan ageng manfaatna. Hapunten kana samudaya kalepatan kalih kakiranganana oge kahilapanana ti sim abdi saparakanca. Sim kuring Kang Asep Soni saparakanca ti cahaya ilmu situs resmi urang sadaya emutkeun wargi diserat mangga dongeng-sunda.com seja permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.